Wargi urang lajengkeun ayeuna anu kadua diantawisna tentang jenis-jenis wayang. Jenis wayang teh dibagi ka sababaraha bagian. Ari jenisna mah pangitan mung dua. Istri sareng pamegat. Mung dina wayang mah aya jenis hiji jenis wayang satria, karakter lumpat. Karakter wayang satria. Ieu di dieu aya salah sawios contona sapertos kieu tah. Ieu satria. Satria dibagi dua. Anu kahiji satria lungu bentukna tungkul. Janten bentukna tungkul. Pami satria ladak tangah. Tadi dia aya salah sawios contona. Ieu mangrupikeun hiji wayang anu hirup di dua zaman carita. Di antawisna Ramayana sareng Mahabharata. Ieu anu disebat penjelmaan atanapi reinkarnasi Dewa Wisnu. Dina ayeuna Ramayana ieu lemobatna ka Batara Rama. Pami dina Mahabharata ieu disebat Dewa Wisnu. Dewa Batara Kresna, punten, hapunten. Janten lebet nama ieu Dewa Wisnu. Dugi ka zaman Parikesit. Tah ieu mangrupakeun hiji carios atanapi hiji karakter satria lada. Eta lebat keneh kana jenis wayang. Lajeng ayeuna bentuk anu sanesna anu tadi anu awal simkuring ngangkat ieu Rahwana. Ieu mangrupakeun hiji tokoh buta. Butana sanes buta goler tapi buta karakter. Numawi di dieu digambarkeun ku raraina beureum. Naon beureum teh gambaranna nafsu. Dina awak urang oge aya rasa nafsu. Eta diantawisna. Tapi ulah kabeureumman teuing. Naon? Sekali nih anu disebat tadi kali ini ku setan teh. Ieu bentuk buta oge sababaraha macem. Aya buta anu memang raja gangas, aya buta anu memang karakterna lemah lembut persis seperti urang manusia. Aya oge ayeuna anu disebat Ponggawa. Tah ieu salah sawios anu tadi Bima kalebet Ponggawa. Ponggawa dibagi dua, aya Ponggawa lungguh, aya Ponggawa gagah. Eta anu salajengna di dieu aya bentuk anu sanes diantawisna aya naga. Aya naga eta gambaranana dina kahirupan oge sami. Dina kahirupan urang teh aya naga mah lambang kana keberhasilan urang, kahirupan urang, simbolna cenah naga. Margi naga mah ayana di mana-mana, aya di luhur, aya di handap, aya di nu cai, aya di mana-mana. Eta diantawisna. Aya di dieu oge sami ieu salah sawiosna bentuk Ponggawa rada lungguh. Tah ieu teh upami dikaitkeun diantawisna kulawarga masih keneh pakuat pakait antawis Batara Bayu, Bima sareng Gatotkaca. Tah ieu diantawisna salah sawios jenis wayang rakyat. Naon wayang rakyat teh? Ieu diantawisna aya tokoh Cepot. Cepot teh mangrupakeun gambaran tinu nami wae atos disebatkeun. C na cipta, E na ilmu, P na pribadi, T na takwa. Omat takwa pribadi ka nu maha kawasa. Eta diantawisna. Lajeng ieu dawala gambaranna koneng anu tadi anu kantos diterangkeun. Tah ieu jenis wayang naon? Jenis wayang rakyat. Aya oge jenis wayang anu sanesna diantawisna naon? Aya prajurit. Tuh kan? Aya buta goler. Dugi ka ayeuna mah kaparigelan para pengukir wayang golek tiasa ayeuna ngadamel wayang anu tiasa calawak, anu tiasa punten sanes rada jorok, anu lehona nolol. Aya anu matana ampir ngagejelig, aya anu punten aya nu katingali jiga conge. Tah naon atuh bentenna wayang anu teu aya di India salah sawiosna aya gambaran wayang anu disebat ieu Panakawan.
disimulkeunana ku Semar. Ieu Semar. Ieu Semar mung aya di mana? Aya di urang Semar mah. Anu disebat Semar mah sabda palon. Bahkan dugi ka ayeuna aya carios yen Semar teh cenah geuningan ayeuna baris nagih janji ka nagara. Wallahu alam eta mung ukur carios dina caritaan. Mung ieu Semar gambaran kanggo kahirupan urang. Naon atuh hartina Semar upami tadi dina jenis wayang, Semar teh mangrupikeun hiji saksi di alam dunya yen Semar teh hartosna sempangangen-ngangen mar ngemarakeun dat Kang Mahatunggal. Janten Semar mah nyaksi sareng awona kalakuan makhluk nu aya di alam dunya. Ya buktosna gambaranana raraina bodas. Kabersihan hate. Teras awakna gambaranana hideung. Hideung naon bumi. Matak dicaci, dimaki, di kumaha wae ge ai Semar mah teu weleh sumuhun dawuh benten sareng urang. Urang mah keuna ku pangjepret tinu sanes sakedik oge terkadang sok rada ngajaul. Eta gambaranna. Janten intina tina jenis-jenis wayang benten masing-masing. Janten tina ayeuna wayang tos janten raja teras ayeuna ngagaduhan hiji cita-cita awal mulana ti mana? Nya ieu ti rakyat. Numawi upami tos janten hiji bentuk karakter ulah lepas naon nu tadi attitude etika yen urang teh asal ti rakyat bakal balik deui ka mana? Bakal balik deui ka rakyat. Eta diantawisna simkuring rada emut panginten ka almarhum guru-guru simkuring kapungkur anu geus teu aya anu geus suwargi. Mudah-mudahan aranyana sing ditampi iman sareng Islamna anu maparinan ilmu kaparigelan tina dunya ukiran wayang utamina lajeng dina dunya pawayanganana. Di lajeng ayeuna lupat kana bagian-bagian ornamen anu aya dina lebet mahkota wayang. Anu saatosna diterangkeun yen wayang teh dicanak tina dua unsur tumbuhan sareng hewan. Ieu aya hiji tokoh wayang Batara Kresna nganggo mahkotana upami Purwa ieu disebat Bino Kasri. Mung ieu karesan wayangna wayang purna janten Bino Kasrina Bino Kasri Totopong. Mana atuh anu disebat ayeuna ornamen anu aya dina unsur binatang sareng tumbuhanana. Nu tadi kusimkuring disebatkeun. Ieu komponen anu dicanak tina dua unsur salah sawiosna aya susumping. Di samping susumping aya ayeuna utah-utah, aya ayeuna praba, aya disebat tatajuk. Tatajuk gaya bentukna kan sapertos anu aya di luhur masjid, lumpat kapayun. Nah, kapayun. Ieu diantawisna siger. Siger panginten ieu teh gambaran kanggo urang yen hirup teh geuningan kedah siger tengah. Kita diantawisna. Lajeng oge aya manuk mangrupikeun yen kahirupan urang teh sing tiasa ngagaduhan cita-cita anu luhur. Percis manuk sapertos kakalayangan di awang-awang. Mudah-mudahan para nonoman oge tiasa neuleuman kana falsafah anu aya dina lebet ornamen wayang. Mung emut hiji wayang hiji karakter nu tadi disebatkeun. Janten hiji wayang teh hiji pulas hiji warna eta ngagamarkeun karakter wayang. Nu titip anu tadi ka para nonoman upami urang neuleuman dunya pawayangan etika utamikeun dina kahirupan. Etika sopan santun kasana pun urang kudah kumaha, kasaluhureun urang kedah kumaha, kasasama urang kedah kumaha. Eta rupina ornamen anu aya dina lebet mahkota wayang.